Mama, sehat-sehatnya di ditu. Ku teteh didoakeun sing suksesnya mah. Nyantos hayunya mah. Waalaikumsalam. Ya Bu Haji. Tuh, alhamdulillah bisa majikanana bageurnya cenah. Entak doakeun terus nya. Sing sabar, kajen jeung Bu Haji baturna ieu. Ya mun geus meunang gaji ge paling ka Bu Haji ngirimanana. Hayang meuli naon sih? Sepatu poli jeung naon deui? HP. Ambe babari ke kontekan jeung mama iraha wae ka Ibu Haji aya mangkatna kan. iPhone. Oh, iPhone-nya. Eta teh lain anu apa beak sabelah teh ya. Digegel beuri teh ya. Oh. Geus doakeun nya. Mudah-mudahan dulunganna sing bager, sing ngartikeun kana apa ngabutuh pembantu ambe gajina ngalir terus ka lembur. Amin Bu Haji. Tadi ku teteh didoakeun wae amun teteh salat. Ambe lancar terus sih ditu nanya. Ararek moal dira dibonting dikiriting. Sepintas banget kampung naik Kamarenong sih. Ararek moal samoting. Aduh. Isu kene geus hayang anu hasem-hasem. Tukang endu liwatnya asa hayang jeruk, buah mah da teu usumnya. Mak sinah neangan tukang jeruk Mak. 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 Naon siap? Neangan tukang jeruk atuh Mak lah. Neangan tukang jeruk. Heeh. Neangan di mana iya? Masem-masem cuman aya tukang endul tuh ka ditu. Nu keur ngandeg wae sia teh. Mama aja mah hayang jeruk, pajakeun ngeureuneuh. Ya mentak naon mantok sorangan Lah leuleus awak Tas nyusuhan 2 bak. Bara duit jeruk teh hidang. Nya 5.000 ge 3 meureun Mak. Di mana anu jeruk keur mahal? Nan meulina. Mana duitna? Duitna mana? Boga mah kamari tas tandur oge Atuh mah ka ditu lah ka Mang Enda meuli. Yang jeruk. Yam. Naon sih Mak? Sia keur ngandeg sugarnya. Sogala ngandeg Geus ulah ngomong wae neangan tukang jeruk ka ditu lah. Yang paur sia keur ngandeg iem Kedah urang kokoreh heula. Neangan naon sih Mak? Aya duitna. Aya geus. Geus cicing nya. Heeh. Ulah lila teuing Ya dengekeun aing keur ngorek kos kitu iem. Segala naon hayang iem. Mama culamitan wae lain reuneuh-reuneuh teuing. Coba orang pariksa gara hayu iem. Pariksa ka mana sih? Ya sia teh keur ngandeg eta segala naon hayang nu hasem-hasem. Ye, batur keur lalalieur Geus kali itu Kali itu amat. Batur hayang jeruk Yuh nita ka kolot teh nu sobanana. Nya emak tuh da oge segala rono. Naon Ngomong secara baik-baik mah yang jeruk pangolikeun. Mah jawabna pajakeun rono. Sia mah sentak sengor wae ka kolot teh. Geus kitu makat hayang 2 kilo. Loba-loba taing teh hidang. Nya paparanteun ke puting. Nu aramis jeruk. Cicing ulah ngaladog cicing di dieu. Wow. Segala hayang jeruk segala. Ulah nu hasem. Nu hasem saeutik teh mah geuningan sok aya nu marangkal teh nya. Pilihan. Cicing. Buru atuh. Aya wae ieu orok jurig teh segala hayang hasem-hasem. Bu Haji Si kamu mah jauh meureun pisah. Tapi hayulah besi hayangnya homa. Geus pernah ka mall can sih? Ibu-ibu. Oh, tukang naon sih eta? Salon keliling. Bisa naon wae sih salon keliling teh? Sagala bisul.
Bisul. Segala bisa. Ih. Oh gitu. Iya ya siarana. Amelda. Meni cucok ih. Emberan. Ya Bu Haji kudu dikumahakeun sih. Bu Haji kudu ditek-tek beheungna. Mesti Maksudna eta ieu mah nata tuh. rambutna. Ya anak sapose. Ya titipan tetangga Oh. mana makan ke luar negeri. Meni hideung. Oh nyada teh urang lembur mana geus sarua Kudu mandi susu. Bisa wae nya pisahnya. Maneh nage hideungnya. Apa si Inang? Belang. Belang naon nih? Nah, beda beheung jeung beungeung. Aduh, Lamborghini. gitu. Udah kan Lamborghini Arek ditek-tek mah neng rambut. Nah, kajeuna 15.000 di BCL-keun. Nya parake kerudung mah nya wae dipotong rambutna. Hareudang. Hayang ieu we anu teu benang dihapus-hapus. Disulim Meureun sulim. Toh cuca. Pan ieu mah menang ieu. Sulam eta bahasa Bancica. Oh gitu. Emberan. Ya kumaha? Aya tuh sanggup teu rek nyulam. Ya mah kudu dibawa ke RSUD. Mesti emang nu gering. Maksudnya ke salon. Oh gitu. Salonnya di belah mana sih? Salonnya didinya deket Satasayon. Mahal teu? Mursidah. Naon si Mursidah teh? Murah. Aya casbak. Mesti loba bahasa teu ngarti. Ya mah ngerti eta bahasa bencong ya. Oh gitu. Ya nggak mau ngawe lalaki sih ibu. Hanya ditiung mah nya lalaki ya. Ini kos ani-ani. Ani-ani naon wae dia? Lalaki, kos lalaki, kos banca. Ih, sebel deh ih. Ya nu Kos baci maung. Kos maung. Anu baci sih. Kos maung. Ih. Heuh nya. Aku mah cewong. Aku mah pewong. Kos maung muka mukong nih em. Itu bahasa pewong mekong naon. Ya rek dicalukur moal sih Jor Ini can babenangan. Ya hayang disulam cuma ke muka salon. Jor we jauh Teu mawa alatna, teu mawa gunting pitahna em. Oh nya bawa kabeh atuh di salon. Ting-tring Geus ari moal dipotong rambejot mah Tanjung Yang ningali rambutna. Haram teu meunang. Segala haram. Menang maneh mah. Sama-sama peong. Bukna urang konengannya. Ambung Agus kolot tah. Nya kone teh loba huisan oge. Pugu hayangna disulam. Disulam mah aya berondong nu daekeun. Berondong edan. Udinda Jor we. Bangewong. Ngomong naon doa sih eta bisa. Teu nyaho cungkong manggung naon meureun aing mah. Naon sih nya? Teu ngalalarti. Pugu Bu Haji ge teu ngarti nu kolot ge. Tapi awewe apa lalaki sih Bu Haji? Nyaho, cigana mah dua eta teh ya. Dua jenis kelamin teh ya. Heeh, jika nanya. Ini pas kitu nya. Ih, amit. Kamarana ieu jelema teh. Nih tarari isten ya lembur teh labatan kuburan. Ibu. Arek di ieu moal di kariting. Di warna saha? Iya, salon kaliling. Ini lelaki apa awewe sih? Iya, awewe tuh kehandap nama. Lelaki pakai calon awewe teh hidup. Geus zaman. Naon pakai topi, saya teh lelaki. Geus zaman. Tukang naon itu tukang naon? Salon kaliling. Salon keliling. Rek dicukur moal, dibondolkeun buukna. Yo lelaki-lelaki mah gawe manggul, kasawah, melat. Tinta. Capek dong. Naon teh capek dung teh? Capek. Capung eke. Naik moal. Moal aing mah sekolah. Juga naik di wantek buukna. Gusti di wantek eleh berenang lepis teh hidang. Kakarak datang ka dieu sih ya. Ya di itu salonna mah di stasiun. Sepi emang di salon. Sepi banget. Gusti daekan geuning patanasan ieu. Hideung eta awak hideung. Demi lekongan eke. Arek mal sih. Moal. Ojong ongkos eke na. Sia teh kadelehan teh geus nini-nini teh hidang pira kuteng aing kudu di salon. Aku bae atuh. Coba tuh ka golongan kidul sok aya da. Tadi oke. Di
Itu tuh di ima itu aya nu gendutnya bungun dikiriting. Oh, saya sih nu gendut. Nya udah mas nama rempong. Geus nam keliling deui. Ayo atunya, Mi. Ayo, ayo. Ayo, Mi. Meni sararap ieu geuning. Rupa-rupa wae jelema teh ampun tingan. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya celaka, selalu dalam keresahan. Nak, rek dipotong moal karimbat. Moal buk urang mah geus alus. Aku meni sepis tas. Ya kelilingna di lembur ieu doang. Coba keliling ka lembur batur. Di lembur batur ka Sarawat talandur. Apa si Bubun teu? Si Bubu. Ente. Ya rek mana sih? Atuh dipotong saeutik we ajen goceng oge jeung ongkos numpak becang. Buk urang mah geus alus. Ku masih meni sepi banget meni awan nu dipotong. Ya coba tuh ganti, ulah nyalon wae. Jualan-jualan naon? Jual kecantikan aya saingan. Ya jualan naon ke dagang seblak mendingan. Dagang seblak loba owner. Loba owner. Ya dagang naon we ulah koski mah da henteu unggal poe batur rek deg-degan wae. Nya sugan aya kitu nya jelema lieur anu rek ditepek. Ajeuna teh ditek-tek bukna ditek-tek beheungna atuh. Modar atuh teh ka luar negeri we, Mei. Amel. Kalau luar negeri empong abis yang anu merkosa. Emang rek aya nu merkosa wae. Loba di barita cenah sok anu diperkosa. Urang ge geuringan di ditu nya ku anak pamajikan di buruk kusukeun ge urang mah daek wae soalna ngeunah. Urang mah palalaur soalnya boga lekong. Boga lekong di dieu. Baradang. Oh iya. Meli awan nu diteptek sepi banget ini di ditu ge sepi. Ya tuh jam sakieu keliling da waya kieu mah salalari. Tadi ayahnya ibu-ibu terus aya nu gendut. Si nu gendut. Mama ngalang ngomelan. Nya geus arek kalembur itu sugan ka bakat barong. Ieu moal balik tek-tek. Moal. Moal. Geus ponina atuh kan goceng ge. Moal geus geulis kieu urang mah. Nya geus atunya. Engke lamun arek eta mah ka ditu ka salon. Dibere geretongan. Bener ya geretongan ya. Emberan. Ayo teh nya nak. Ayo. Meni pusing dah sepi banget. Ya kumaha usaha teh kieu. Mau atuh sepi. Dagang salon keliling. Dagang-dagang naon atuh. Mendingan kos urang. Pengangguran sejati. Bulan yang engkau janjikan. Dah, pusing, teu boga duit. Kudu kumaha, nginjem ka tatangga mah, moal mantak dibere pisan. Aya aing dilelewean. Tempo we tatangga teu boga duit ka aing nginjem aing mah seuk aya. Aing butuh mah hese eueuh. Udah aing mah hirup teh boga tabungan-tabungan acan, boga tabungan mun pake basa aing butuh oge aya. Kaki dicokot. Boga salaki ge. Labatan teh boga salaki mending jadi randa aing. Teh Bella. Randa gak salah si riweuh ge. Ih, naon sih? Ka euy teh si riweuh. Si riweuh. Supaya mana gelis. Iya dong warna-warni kayak pelangi. Pelangi. Darah kalip ya. Mak udah geus di mana? Di mana, Mak? Ih, naon eta Teh Bella? Ya Allah, main purak wae sia mah. Ieu teh kahayang sieun jeruk. Aduh, mau gaya segala ngada. Tahu diri, sia mah awas kasopana pisan. Aduh, Mak kunaon, Mak? Mak. Ih, si Mak teh kunaon sih nya? Ya ieu teh eusnya. Mending didaan Teh Bella nya. Nya Teh Bella. Geuning itu mah udah meuli jeruk. Ih, kamari teh eus ngargokan si Iem. Kunaon si Iem? Ya kan ku eus dipergokan keur UO. Terus ku si Ayu keur ngaruja kamari. Boga asam lambung maneh nama. Ceuk saha Teh Asam Bella? lambung. Buat teh keur ngandeg, keur reuneuh. Sugan ya. Kamari ge balik Agustusan.
weh. Oh gitu. Tapi Oh berarti Tina bener. ditespek bunga Ois. Ya kan ku euis ki ditita ditestek teh kanyawan uo. Iya meuli iya ayeuna buah-buahan ya. Nah yang no segar-segar merenang ambe seger. Aku seisnya. Is. Teh ka mana? Ayo orang nonton yuk teh Bella Ambung ah. daripada di dia wae. Ngomong-ngomong pinjam duit. Pinjam duit. Engke diganti. Baraha weh nya. Ah teh Bella mah. Bener jelemana. Bener ya. Kabang emo ke 2 juta lunas. Baraha minjemna emang. Kumaha we ku euis diberena nya. Ajeng meuli naon sih? Stor listrik. Sator listrik. Nyangge sih ku euis diberenya. Nya jeung besti mah kudu kitu nya. Heeh. Tapi beneran nya. Bulan hareup temponya. Heeh. Ya. Kubaraha ieu. Sakit cukup. Cukup banget Ais. Yang geus atunya. Ais nuhun ya. Ayo teh Bella. Ya sing barokah yuk. Dadah samikeun. Salam. Lumayan. Si Ais sama banget dipancing na ku aing moal mantak digantian pisan. Lumayan ah. Kantongan. Meni nemen pisan si Bella mah ka aing teh kasopanana pisan. Jeruk menang aing meuli hayu dipurak. Keur saeutik-eutikna teh. Aing teu boga duit di 4 yes jaker si iem hayangan jeruk. Yam. Yam ya jerukna gelis. Yam. Ngaladog meureun ampun ini. Aing balik mogok ayo titaneangan jeruk. Ayeuna jerukna geus kapanggih geus meuli. Wah jelemana ka mana sih Yan? Ampun dengan ngeselkeun wae emang si mah. Udah teh ka mana sih nya? Teu nyaho anak keur nyiram meureun. Neangan jeruk menilila banget. Aduh, segala yang jeruk isuk-isuk dasar anak jurig. Pusing aing mah dah. Ayo. Ningali mah orang teh yuk. Teu nempo. Orang hayang jeruk lah melila banget. Mate ka mana sih nya? Mana ngidamnya iya. Emang kunaon sih? Mana reuna iya? Geus 3 bulan. Kan mana teh boga salaki. Ya orang kan kawin jeung si Ahmad mah teh nyaho sih. Tapi kan salaki mana eueuh. Nyaho ge nyakeun bae da urang geus korono. Kumaha sih? Mana reuneuh nya? Urang reuneuh emang kunaon? Ieu anak si Ahmad. Ulah sok mitah deh maneh so tau banget. Iya anak jadah berarti. Nya aya bapaan si Ahmad mun anak jadah mah bapana unggal jelema, sa RT karena anak jadah. Bisa banget teh ngomong teh amit-amit. Eta mana yakin teh eta reuneuna ku si Ahmad. Yakin, soalnya orang dicolok ku si Ahmad doang. Teu dicolok ku nu lain. Mana mah tiba heula kitu marulu iya. Jeung salaki batur ge daek wae. Ya eta mah baheula ayeuna mah beda deui da boga salaki. Mana urang ngomong mereka batur ya. Beja-bejakeun geus kadenge ku aing mah pasti dibeja-bejakeun. Ya kajet asik teuing. Da urang mah aya lalaki na reuneuh ge lain anak jadah lain anak haram. Aduh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Iya. Ya kenapa? Ayo. Kita kamu kenapa? Sakit kenapa? Ya Allah darahnya banyak banget. Ya Allah si Ayu diapain masih Ayu? Ya ampun. Ayo kita pergi yuk ke rumah sakit. Udah nggak usah panik. Bayinya masih sehat kok. Ini mah perlu istirahat aja. Gak apa-apa. Makasih ya Ibu. Wis. Ulah bebeja ka Maoda sih orang hamil. Mana hamil ku saha ieu? Ya ku si Ahmad, pira aku kutuyul. Oh si Kilid koromon eta nu ngareuneuh anana. Kan dia suami aku. Oh berarti kan bener kan euis ngomong nabung heula. Ayo orang balik. Ayo. Makasih ya Ibu, Bu Bidan. Pamit ya Samiku. Ya, waalaikumsalam. Iya, makanya tong capek-capek. Halangan wae dihan. Nuhun ya Ois. Urang teh hayang jeruk Maoda ka mana sih? Tadi euis kapanggih jeung Maoda. Pugu ambek-ambekan eta. Langsung dibuka di asaan ku Teh Bella.
Si Bella mah kitu wae julid wae, teu nyahoan mah eta teh jeung alona. Ya Allah. Yo, si Ayu jahat banget sih, euy. Kunaon sih didangkeun si ku si Nah, Ayu orang coba beuteuna. didorongkeun, terus di smackdown kumanehna untung Ya bayi orang teu Allah. kunaon. Untung aya maneh Iya. geus. Dengekeun panganiayaan eta mah. Oh, dasar jelema kos kitu gayaan lagi kos kitu kos lawar negeri. Nya geus saya urang balik urang Ayo, jeruk. Kitong capek-capeknya kayaknya. Makasihnya Eis. Iya, sama-sama. Tapi mil ulah ngomong ka Ma Oda sih ya, Moal. hamilnya. Moal iya. Geus maneh balik we ka ditu nuhun nya geus nganter urang ka Bidan Alim. Untung aya bidan alimnya. Bager pisan sia Bu Bidan teh mana ramah, lembutnya ya Allah. Nya urang rek ieu hati-hati. istirahat. Jaga kesehatan, jaga kandungan. Eta kade tong capek-capek teuing ieu. Ya, assalamualaikum. Untung aya si Eis gitu-gitu ge bagur. Mun si Eis mah urang bisa karuron meureun. Aduh. Nyeri banget Goblok banget si Ayu teh Untung aing teu karuron mun aing karuron bahaya. Aduh, jadi mararulas kieu beuteung. Ampun. Geus di mana sih ya? Mak, urang neangan mah meuni di lapangan. Sia ngagawekeun aing ieu. Mah meuni jerukna ka mana si Kacila Maya? Ya di Haji Sarman tadi aya eta geus sasana nganjuk aing. Meuli bara kilo. Ya 1 kilo loba-loba aing. Cina meuli 2 kilo, meuli 1 kilo. Cek aing ge ulah ka mana-mana. Nya tuh dah lila, di teang we Mana jerukna? Dahar. Kudu berterima kasih ka kolot mah ieu bara duit si jeruk meuni galedek ieu. Jeruk mahal, eta jeruk mahal. Mau ngang jeruk Mandarin Ini rupa-rupa wae, geus we dahar. Ieu mah kurang asem Ya urut gatinan. Tadi entok gatincak. Bire aku katinjak iya meuli kuat. Entok mancar katincak deh keliwat gigiran ngagalapak. Manggeus awi ngarek istirahat heula arek mandi. Meni harareudang ieu urut nincak entok jadi kajejak teh Ieu dengekeun. Ih, batur entok anu mencit entok. Bire aku getih entok hanyirna meuli kuat amreng-amrengan teh hidang. Geus mah teu percaya mah tuh. Mencit entok ku emak ambuan. Geus tah geus kabeli jeruk geus ka ditu daharan Bang tulus sih batur hayang 2 kilo. Geus atuh mah urang mereka istirahat nuhunkeun ka aing. Sukan mah yang melon. Yang melon. So, aya duit mah. Pokona mah sukan yang melon lokal. Lokal. Tuh. Entah ge aya kene kolotnya. Tarimakeun kudu bager ka kolot teh. Pake lumayan ya. Sia tuh tatita ka kolot geuningan babari. Ari aya kene kolot mah ieu mah ka kolot teh meni alebatan kos musuh. Tukang naon si eta? Salan keliling. Iya Putrina. Mohon. Titipa. Betul dikat heula. Urang dikat makan tenembalan. Iya jeruk menang aing meuli. Ngan dilebok we dilebok. Balik. Nah, orang di jeruk. Mana di dia lulus. Nyeri banget goblok.